Ali Sayyidina Muhammad la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dewi awitan ku awitan puji kan maha suci dan maha kawasa nyatana ku Allah Subhanahu wa taala anu parantos paparinan kanikmatan ka urang sadayana nikmat iman sareng Islam utamina nikmat sehat kalayan panjang yuswa. Alhamdulillah urang tiasa mumpulung di tempat-tempatan kalayan aya dina sehat walafiat aya kakirangan itu sinareng ieu. Teu hilap salawat kali salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka panutan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natrat ka para sahabat, sahabat ka para karabat, ka para umatna kulawargina anu tumut duhukan ajaran mantena mugia urang sadayana sing kaangkan jantan umat mantena tuk dugi ka yaumil akhir. Amin. Hormatin simkuring kulawargi Jembar, Bapak Amo kali Ibu Cucu, oke hormatin simkuring kesepuhan para bini sepuh, oke sesepuh anu partos aya di paeuneuan urang sadayana. Oke, hormatin simkuring sadayana kulawargi anu sami-sami kempel ngariung di tempatan. Hatur punten anu kasuhun nyong cai heula waktu serupina urang sami-sami ngalaksanakeun runturian acara ngaras sareng siraman. Acara ngaras sareng siraman ieu ngandung maksud sareng tujuan nyata di canak tina kecapras urang sami-sami nyawang alam katukang, urang neuleuman kahirupan urang, margi urang sarena sanes kaluar tina beulah batu. Urang sadayana aya cukang lantaran ibu sinareng rama. Ku ayeuna kitu mugia urang sami-sami ngadoakeun sepuh-sepuh urang anu masih keneh jumeneng di alam dunia. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun yuswa kalian dipaparin kesehatan. Oge anu parantos mulihna ka rahmatullah mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing tampi amal ibadahna kalian dijantenkeun ahlina surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hormatin simkuring, urang lenyepan, urang tengetan, runtuyan acara ngaras sareng siraman, nanging hatur punten, simkuring ngajijaran ieu lumangsungna acara sanes istilah nob mamatahan kahayam nitah ngojai kameri, nanging ieu mamalah mandar aya guna mangpaat khusus kanggo ingkang putri anu seja ngalaksanakeun jatuh kerami neng Naning Susanti, anu insyaallah dina dinten enjing saja diisrenan kacep yang Septiana, insyaallah mudah-mudahan lumangsungna acara akad nikah ijab sareng kabulna mugia sing dipaparin kalancaran, kalian dipaparin kahikmatan, mugia sing kengeng kabagjaan sapapawasna. Bapak Ibu hormatan simkuring insyaallah yuk urang sami-sami tengetan, urang sami-sami lenyepan, urang sami-sami awitan ieu runtuyan acara ngaras sareng siraman. Ingkang putra neng Naning anaking cunduk waktu nu rahayu ninggang mangsa nu utama nitih wanci nu mustari. Dinten ieu mangrupikeun hiji dinten kabingah, dinten kabagjaan bageur. Sadayana kulawargi kempang ngariung di patempatan hoyong sami-sami namplokeun doa kanggo hitep. Anaking bageur neng Naning regepkeun ku hidep. Disagedengeun hitep aya ibu ramah hidep. Anu salami ieu ngaping ngajaring hidep ti kawit alit dugikeun ka saageung kieu. Hidep mengukur tiasa nyesahkeun kalian ngahesekeun kana janten sepuh. Dina danget ieu hidep saja sujud syukur ka Allah Subhanahu wa taala sareatna kana janten ibu rama. Raoskeun ku hidep kumaha haneutna kekepan mamah. Kumaha raosna aisan anu kekepan anu janten sepuh. Hidep sanes kaluar tina beulah batu aya cukang lantaran ibu sinareng rama anak neng Naning satecana hidep ngalengkah nuju kana tempat acara ngaras dilaksanakeun. Gera regepkeun ku hidep, gera dangukeun ku hidep. Aya hariring danting haleuang tembang dina rumpaka ngecakeun aisan. Sora Bapak lagung indung gumeling dina hariring doa Bapak asih indung nu ngajurung ku pangjurung
bra anak king mangka hidup mulus nanjung anak king mangka hidup urung nanggung gerak tetep anak ing kaharep harapan di kaharepen bikin hidupku melentang ucapkan kalimah basmalah lengkahkan sampai anu tengen ucapan anak ilallah ditembakku sampai anu kenca ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim manggap majem lalaunan bageut ditangkep mamah nacu manggap senal nama biasa dibuka baik begini. Subhanallah, lengkah kalian merintih berhati-hati. Subhanallah, anaki. Alhamdulillah. Salajan aku Pak Amo dibuka, Aisyah nana aku Pak Amo dibuka Aisyah nana. Binten iya mengerti hiji binten kabingah binten kabagyaan anak imeng nani cepengan tuur mama sarang apa neng nani anak ini dina dangat ieu dipayeuneun hidup aya ibu ramah hidup mama sareng apa anu salami ieu ngapi ngajaring kamu hidup ngadidik hidup ngatik hidup ti kawit alieu dugian ka saageun kieu tinggal pamenteu mama pamenteu bapakmu tinggal pamenteu tinggal rarai mama sareng apa tinggal raraina subhanallah dina kongkolak soca mama sareng apa aya kadudukannya anu teu biasa dikadalkeun ku basa anakna neng nani tos jasa bales jasa naon kana janten sepuh bageut tos jasa mulang tarima kumaha kana janten sepuh hidup dikawit gubregna ka alam dunya dibikeun ka sageung kieu mengukur tiasa nyesahkeun kalayan ngahesekeun pernah hidup ulah rek nukan nonggong kanu janten sepuh sapamina hidup nukan nonggong kanu janten sepuh doraka saumur-umur auzubillahi min dzalik margi moal aya gelarna hidup ka alam dunya ieu tanpa aya sabab ibu ramah hidup saur paripaos burung padung bodoh gelok tetep sepuh urang bageut anak kanya anu jantan sepuh moal tiasa kawilan ageuna anu parantos dipaparingkeun ka hidup kentel puji anu jantan sepuh ngabelaan toh pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan ka mapala putra mangka hade anak hiji keterangan parantos netelakeun ridho Allah fi ridho walidain wa suqullah fi suqil walidain ridho Allah gumantung kana ridho ibu sareng rama murka Allah gumantung kana murka ibu sareng rama mualung surah rahmati Allah tanpa ya panghampura tinu janten ibu rama hidup anu parantos sakieu kasepuhanana cuy wajib hidup babakti kanu maha suci mujabrata kanu maha kawasa syariatna kanu janten ibu rahmat dangat ieu hidup saja nyuhkeun restu tina pangjurung anu jadi intu pangjagab doa tinu janten rama anaki
satacana hidup sujud syukur ke Allah Subhanahu wa taala cu. Pilih aya bahasa anu teu acan pernah kakedalkeun kana janten sepuh. Pilih aya unak-unak dina mana hidup. Tah ayeuna pisan disaksian ku sarena kulawargi gerak kedalkeun, gerak lisankeun, gerak ucapkeun sing tatang sing jentro. Gerak nyuhungkeun dihapunten ka mamasaran ka apa. Gerak nyuhungkeun didoakeun ka mamasaran ka apa nanti. Dinten engging hidup saja ngalaksanakeun lakir habi nyarios ka mamasaran ka apa cu. Selama dia ada kesalahan ke mama serang ke bapak sedosa itu nyusahkan mulutku sama mama serang ke bapak doakan Abi ini pada nikah mudah-mudahan ini Adina kelancaran kalian Salamun Allah Ta'ala. Atur nuhun aman, atur nuhun bapak, wabik wali daya, warhamhumma amal bayar. Anak ini bager ibu ramah hidup sanestu biasa nyarios sanestu hoyong nyarios panjang lebar ka hidup jalanan danget ieu kakebekan ku rasa bingah rasa kebahagiaan bagja hidup parantos tilmu sareng jodohna cu sakedap deui hidup baris ngalupaskeun mangsa alam lalagasan ngalihna kana alam rintitan. Sakedap deui hidup baris ngagupaikeun panangan pileuleyan ka mamasaran ka apa. Sanes ngandung hartos leupas ka nyaah ti janten sepuh kana janten putra. Nanging baris leupas sabagian mangalor kana janten putra sabadana hidup di istrenan anak ieu bagur tinggal pamendeu mamah bagur anak ieu. Bayangkeun ku hidup nalika mamah ngagegerol hidup salami salapan sasi 10 dinten kirang langkung lamina. Siang sudah kana tua ngomi kirang mondok ulang guling teu puguh rasa nandangan kamelang kahariwan sok sieun hidup kumaonan anak ieu. Nalika hidup digelarkeun ka alam dunya, gubragna hidup ka alam dunya. Koceak dengekna mamah getih ngabayabah kesan ngagurujug saawak-awak ngajerietkeun maha suci ngoceakan maha kawasa ya Allah salametkeun putra abdi nyawa tandonanana bageun ulah ngalalawuhakeun kana kanyaah anu janten sepuh ramah hidup kancar kincir milari rizki natar ngaler ngidul ngetan ulon siang kalayan wengi tertolih karena kacape ridho lillahi ta'ala anak ibu ramah hidup yakin terhoyong dibalas ku harta banda dunia barana ku hidup nanging hidup sintiasa ngabuktoskeun hasil didikan atikan anu janten sepuh hidup sing janten murang kali anu soleh hidup sing janten murang kali anu solehah anak bagja damo mamah sareng apa sapamina hidup dina rumah tangga aya dina kabagyaan anak ini bagus dina dangat hidup saja sujud syukur ka Allah Subhanahu wa taala syariatna kana janten ibu rahmat dina dangat hidup saja ngabersihkeun dosa-dosa kana janten sepuh anu langkung ti payun hidup saja nyuhungkeun restu ti janten ibu mergi aya hiji keterangan netelakeun al jannatu tahta aqdamil ummah surga aya dina dampal sampean anu janten ibu anak
ku ayana kitu cu prak ku hidup gera dampalkeun dampal sampean mamah dina pangkonan hidup dampalkeun dampal sampean mamah dina pangkonan hidup hinakeun diri hidup paeuneuh mamah hinakeun diri hidup paeuneuh Allah anak ieu bari ngaceritkeun maha suci waciatan maha kawasa nyuhungkeun restu nyuhungkeun dihapunten dosa kana janten sepuh dosa ka Allah Subhanahu wa taala prak gera wasu rema sampean mamah cu sing rintih kalayan ati-ati pinuh rasa hormat insyaallah bageut subhanallah bagja mamah cu masih keneh tiasa nyaksian hidup seueur murang kali nalika bade nikah nanti tiasa disaksian ku janten sepuh alhamdulillahirabbil alamin subhanallah mugia mamah sing disehatkeun ku Allah kalayan panjang yusuf magi doa anu baris dikabul ku Allah lintang di doa putra putri anu soleh tur solehah insyaallah salajengna pak digaringkeun ku hidup kalian pinuh rasa hormat kali janten sepuh alhamdulillahirabbil alamin sabadana digaringkeun ku hidup paparin sesengitan dina rema sampean mamah bageut kalian hidup janji dina ati sumpah dina manah hidup moal dek ngabawan jenengan pangrasana ibu cucu nanging hidup baris nyambuangkeun nyengitan jenengan mantenna janji di paeuneuh mamah janji di paeuneuh Allah lungsurkeun lalaunan bageut salajengna cepengan panangan mamah duanana cu rag-rageun mastaka hidup dina pangkonan mamah nyuhungkeun dihapunten bok bilih salami ieu hidup aya bahasa anu kirang munasabah tingkah paripolah anu kirang munasabah bok bilih bahasa hidup aya anu mataknya ngarahutan kana manah anu janten sepuh nyuhungkeun dihapunten ti lahir dugi ka batin bageut hatur nuhun mah hatur nuhun ingkang putra moal tiasa burung nangtung siang lempang tanpa aya jasa mama sareng apa hatur nuhun mama hatur nuhun jazakum khairan katsira dirangkul mamahna anak ini dirangkul ditangkep mamahna cu dileuleuyhan mah hapunten hapunten bok pilih enjing pageto ingkang putra nebihan mama dicanak tebih kudu janten carongge hapunten cacar tiasa mulang tarima ka mama doakeun ingkang putra mudah-mudahan sing aya dina gindulur karahayuan ginanjar kawilijengan kenging bagja sapapawasna bagja dunyana bagja jaga diomil akhir brah anak ing gramian cu gerak ojayang sagarani rumah tanggi ku hidup masing tentrem masing ayem masing adina kabagja doa mamah nyerangan kamu hidup disun mamah nabageut disun subhanallah walhamdulillah salajengna cu mayun kana janten apa tinggal heula pamun teu bapak bageut tetep heula rarai papa sidik-sidik heula teges-teges heula bok bilih hidup enjing pageto nebihan anu janten rama bok bilih hidup enjing pageto di canak tebih kudu janten caroge hidup tak cantiasa ngamplokeun kaduduh kanyaah kana janten sepuh hidup disakolakeun dididik lahirna dididik batinna subhanallah ageung jasa anu janten sepuh luar biasa kaetan bageut anu baris nyalametkeun kamu hidup lintang ti doa doakeun kadua sepuh hidup Allahumma gfirli dunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah hapunten dosa abdi hapunten dosa ibu rama abdi bikanya marantena sapertos mantena bikanya abdi nalika abdi nuju alut kene mugia Allah ngabersihkeun kana dosa-dosa hidup mugia ramah hidup bukakeun lawang panghampura kamu hidup cu salajengna anak hiji tanda bakti ka janten sepuh tak gera dampalkeun dampal sampean apa dina pangkonan hidup ieu pisan rema sampean anu ageung jasa kamu hidup kamu milari rezeki ngabahagiakeun hidup di kawin alit dengan kasageung kieu hapunten tina segala rupining dosa
rumaos ageng dosa, rumaos seueur kalepatan ka apa hapunten ti lahir dugi ka batin. Hatur nuhun kana jasa apa anu sakitu agungna moal disimpen di hanap-hanap baris dicatat dina ati anu wening dina manah nu sempra. Subhanallah walhamdulillah digaringkeun ku hidup anak ieu bageut. Subhanallah walhamdulillah bagja alhamdulillah cuy. Ramah hidup masih keneh aya dukieuna, masih keneh tiasa nyaksian hidup bageut, masih keneh tiasa dipuja ku hidup. Salajen daprak geras sengitan ku hidup. Kalayan hidup oge janji dina ati sumpah dina mana. Hidup moal dek ngabawan jenengan kula wargi Jembar Bapak Amo. Nanging hidup baris nyembuangkeun nyengitan jenengan mantena janji dipaineun Bapak, janji dipaineun Allah Subhanahu wa taala anak lungsurkeun sampean apa cuy? Lungsurkeun launan anak salajenna cepengan panangan Bapak geura nyuhungkeun dihapunten ka apa ragrageun mastaka hidup dina pangkonan apa raoskeun ku hidup aya geteran kadeudeuh kanyaan anu nyerep kana ati sanubari sumarembah kana bahaya. Subhanallah masih kana karaos anaki kanyaah apa asana mereka mari hidup ditilik-tikan payunan Bapak cuy. Asana mereka mari hidup gogoaran dina pangkonan mama. Ayeuna hidup parantos jaluk duk jangkung bral anaki gerak ojayan sagarani rumah tangga dirangkul apa nabage dirangkul sing page rangkul sing geget pileuleyan Pak hapunten anaki sanes nambung hartos lepas kanyaah ti janten sepuh kadeudeuh kanyaah anu janten sepuh bari salaminang ngocor kanggo hidup hapunten Pak buk pilih salami ieu kantos bawang bedegong bedang wangkelang camplak cumantaka ka apa hapunten ti lahir dugi ka batin hatur nuhun Pak. Mugia Bapak sing dipaparingan panjang yuswa kalian sehat walafiat ya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Disun apana anak ini disun cuy. Alhamdulillah dirangkul dua nama mama sareng apa dihijikeun ku hidup cuy. Subhanallah sakitu hangeutna kekepan anu janten sepuh sakitu rawosna kekepan anu janten sepuh mugia hidup sing aya dina gindulur karahayuan kinajar kawilujengan anak ini barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Alhamdulillah salajengna anak ini sabadana kana janten sepuh aya raka hidup salajengna mayun ka anak cuy mayun ke AA anak ini calik payunan AA tinggal pamen ke AA ayah pari pawas diri nukung sisa jisim raga nukung sisa nyawa nuti heula disebat raka nupaneri disebat rayingan keluar heula panduri berpilih hidup nalika hidup menuju alir kantos ayah patelah pagetreng ayah pabentrokan paham anak ini dinadanget jadi saksen kudu jantan sepuh cuy. Urang silih lubarkeun, urang silih bebaskeun ulah aya unek-unek dina mana. Urang silih baakeun, urang silih amplokkeun ka sono silih simpaikeun kanyaan cepengan panangan AA anaki. Ragrageun mastaka dina pangkonan AA. Mula nyuhungkeun dihapunten ti lahir dugi ka batin. Doakeun anu janten rayi. Mudah-mudahan dina rumah tanggina sing aya dina kabagyaan. Kalayan dilebetkeun kana golongan kulawarga anu sakinah mawaddah warahmah. Pan gitu di AA mudah-mudahan sing aya dina kabagyaan sapapaos nitip mama nitip apa buk pilih anu janten rayi enjing pageto nebihan AA nebihan mama sareng apa buk pilih di sanak tebi kudu janten caroge hapunten dirangkul bage rangkul anak cuy rangkul sing patuh rangkul sing geget. Subhanallah AA can pernah ngecelakeun Cisoca bage sakumaha tunggara anu kasoran tapi danget ieu kakepekan ku rasa kabagyaan bagja anu janten merayi pangalitna parantos ngagaduhan jodoh kenging jodoh ya Allah Subhanahu wa taala
mudah-mudahan sing kebahagiaan sing dipaparin rezeki anu berlimpah kamu bekal ibadah ke Allah. Subhanallah, alhamdulillah, hatur nuhun, hatur nuhun, jazakallah khairan katsiran. Anaki bageut sok sanaos hidup biasa munjungan ka raka hiji deui cu, nanging yakin raka hidup ngadoakeun di lahir dugi ka batin. Nalika engke parantos rineh suhukeun ridho galih jembar manah nati aa. Anaki bageut moal aya gelarna ibu rama hidup di alam dunia ieu tanpa aya sabab gelar eyang hidup mayun kapayeunan eyang hidup cu. Cepengan pandangan eyang geranya hungkeun dihapunten ti lahir dugi ka batin disun pandangan eyang bok bilih hidup salami ieu kantos nyesahkeun ngahesekeun ka eyang bok bilih hidup kantos ngabaribina hapunten ti lahir dugi ka batin mugia eyang mukakeun lawang panghampura kanu janten putra kanu janten putri. Subhanallah, ngahaturkeun nuhun disuhkeun ridho galih jembar manah doa restuna kudu janten putu. Hatur nuhun eyang mugia eyang sing ayeuna sehat wal afiat kalayan mugia Allah manjangkeun yuswa anu janten eyang insyaallah dirangkul bageut rangkul eyang hidup. Subhanallah, alhamdulillah, beral anaki berhasil didoakeun di lahir dugi ka batin gerak ciptakeun ku hidup kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah bageut. Subhanallah, disun eyang hidup cu. Alhamdulillah ya rabbil alamin, salajengna masih keneh aya eyang hidup bageut tepangan ku hidup bageut tepangan anu janten eyang hidup geranya hungkeun dihapunten. Subhanallah, eyang hidup anu parantos sakitu kasepuhanana anaki gunung sok rajen urung sagara sok rajen rempang tapi doa ti janten sepuh baris ngocor salalawasna kamu hidup moal nanjung tanpa pangjurung diri jadi indung hidup moal waluya tanpa piduha tinu janten rama indung tempat kaluluputan rama tempat kalalepatan. Subhanallah, dangan ieu eyang masih kena biasa ngajurung restu jajak doa kamu hidup bagja anak bagja cu. Subhanallah, hatur nuhun mugia doa eyang dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Pun kitu hidup ngadoakeun kana janten eyang mugia eyang hidup sing paling sehat wal afiat kalayan panjang yuswa dirangkul eyang na bageut rangkul sing pageut rangkul sing geget. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hatur nuhun eyang, hatur nuhun disuhunkeun doa restu ti janten putra. Alhamdulillah disun eyang cu. Alhamdulillah kat selakna cisoca ti janten sepuh insyaallah janten barokah kamu hidup. Sawalerna sapaminah hidup nganyarikeun kana manah anu janten sepuh sakat celak cisoca bari janten azab kamu hidup. Auzubillahi min dzalik. Anaki bageut salajengna cu ngadeg bageut ngadeg anaki aya rerencangan hidup aya wargi-wargi hidup namprokeun ka dedeung ngorbankeun tanagi emutan harta banda dunya barangna sok tepangan bageut sadayana cu. Kan kitu deui ibu sareng bapak urang nepangan kana janten sepuh wios teh kedah kahandap tepangan anu janten sepuh nyuhungkeun restu. Bapak amo urang tepungan anu janten sepuh kapalin ieu heula bapak amo mangga kapalin dinya heula teh sabios mangga tepangan anu janten sepuh nyuhungkeun restu ti janten sepuh. Mudah-mudahan segala rupining niat tekad pamaksa dan urang sadayana mugi sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Kalian mugia sing dipaparin kalancaran kahikmatan kalian mugia Allah ngawidian karena niat pertekadan urang sadayana niat anu sae niat anu mulia sejak ada hukum ingkang putra kalian putrina insyaallah. Hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Kesempatan urang masih kene aya Ibu Rama dangat ieu
Subhanallah, mangga ibu maling wae paling ieu. Mangga insyaallah ingkang putri mangga bageur tepangan wargi-wargi hidup cu anu tebihna anu cakepna ngahaturkeun nuhun mugia segala rupining kasayang di wargi-wargi hidup anu parantos ngorbankeun tanagi emutan harta banda dunya barana mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing digentosan kalian dibalas ku pahala anu berlipat ganda. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbina